Raksa Art Production. Assalamualaikum. Di mana? Abdi di Pakampungan, di Sodong. Badeka, bumi napanata iya. Terus salah betul. Malam. Alowe, awas selana alowe. Alowe. Raksa Art Production. Saja dengan mana? Ahmad. Kan? Ahmad. Sing tadi kue, datang garis spekar di dia mah. Dari kue. Ahmad. Ahmad. Antos sekedap. Ayo naon? Nyolong tamu Pak? Hah? Tamu? Di mana? Di Sodong. Ahmad saurna? Badai ka Bapak? Ahmad. Ahmad Sodong Majalaya? Sungguh. Tunggu. Mana? Ayah saha mang? Tamu di Sodong Pak Ahmad. Oh, mang nganak cai atuh. Keun abi anu mayunan sata acan bapak dedeus. Iya. Oh, gini bapak. Muhun deh. Tos lami. Nembe. Udah angkat-angkatan. Aya nama parantos kirang langkung abdi teh. Dalapan dinten Pak teu angkat ka mana-mana aya bae di bumi. Da gini ngalaman sakola abdi teh jujur. Pun adi masih kena sakola. Narti. Bapak teh aya? Aya atas dari wartosan. Kang Karyat teu ka mana-mana Pak. Aya di bumi. Cain. Sok dileut atuh Pak. Nyaman. Eta mang nyana kue bili daya kuncina mana laci jeruk we jeruk nu aya. Jeruk Pak. Tah, sok dileut atuh jerukna mang. Malah dia seneng lantong ngarepotkeun ning. Teu biasa bapak mah nuang jeruk. Henteu, sok tami etahan beli bade roti naon. Sok. Goh-goy. Lumawi tos hampir saminggu gitu. Gening laminya ieu bili ka bujeng hujan tos angkep di pali ditu. Kacabi atuhan pesana lah. Bapak, aya tamu Pak di Sodong. Bapak geus nyaho. Semar datang ka dieu. Ahmad. Bapak teu narima jalma miskin saperti manehanana. Bapak teu narima jalma barangsak saperti manehanana. Bapak termasuk orang yang paling intelektual di daerah ieu. Cukup. Kuring teh bisa nyarita. Pak. Papa. Sri. Papa bisa nyarita kitu. Tapi keur kabagjaan manusia mah Pak atukeun bae teu jadi persoalan hade we. Nu penting mah jeung manusia teh pan kudu hade loba baraya. Sanajan Bapak teu boga kahadean, teu boga pamili, dulur baraya babaturan. Bapak orang cukup, Bapak jelema beunghar. Teu perlu kudu minang seraya wau jeung jalma-jalma anu kurang harga diri jeung wibawana. Aya naon? Sri, usul dihareup di ruangan tamu aya semah. Oh, ai semah perlu di aku. Semah si Ahmad di Sodong Majalaya anu aya patula patali masalah anak urang. Sri, sameme urang ngabogaan pikiran hayang harmonis laki bilaksan rumah tangga bahagia jeung gibere tenyokeun bapana coba toong teu dieu teu pakaianana. Jangan miskin seperti kitu malah balangsak masakan hayanglah para boga salaki kadinya. Gede Bu, urusan Bapak. Sri nyala ka Bapak. Sri teu bisa poho ka papanya. Dede, Dede, gege, gege, memet. meumeut. Lamun Bapak aya kahayang Sri sanggup palaksanakeun. Bujeng marga lara dugi ka maot abdi sangem. Ya Bapak piti abdi. Sadia, Sadia, nyan, nya, teu bohong, henteu, ikhlas, ikhlas, ridho, bersih hati. Canggulan tanggal 14 Palung Bang Timur Jalan Gede Sasapuan abdi blak-blakan.
Tapi Bapak sing karunya Pak itu tamu geus keselen. Teu perlu. Bapak mau nerima ka Pak Ahmad. Teu. Kayak atuh antos rasa kedap. Cicing heula. Maksud Bapak. Iya. Bapak mineng nyarita ka anjeun. Moal aya hasil tanpa seuneu, moal aya beurang tanpa penting, moal aya bener tanpa salah, moal aya miskin tanpa orang kaya. Moal sapati-pati ana si Ahmad dae ke nincakai mah ieu sabenerna mah jauh aing ti wih ka langit kudu wani nincakai mah Bapak. Lamun dibandingkeun jeung imahna anu bilikna gorowong, hatipna eueuh, sisina disari siku awi, daangna cukup sapoe sakali bajuna rangsak balangsak heureut pakeun pungsat bahan lieu teu ragap teh usaha korek-korek cok. Anu teu pantes nincak ka rumah tangga Bapak lamun eueuh dasar ti anjeun Sri. Bapak teh kedapan yang nyarita Pak. Lain waktu Bapak bisa nanya ke abdi. Tapi Bapak teh jelema ngartos Pak. Sri, mana bisa nyebut gitu ka Bapak? Tapi hawatos tamu Pak. Tamu hawatos. Sema, usir sina ini. Bapak ulah gitu Pak sing ningali masalah jodoh pati bagja Cilakasri teu naon. Sarajan eueuh jodoh Kakang Taryat, tapi kumaha perasaan anak tamu di tadi diantet sing ku Bapak atuh sangareupan. Ya. Pade? Baik. Oh. Ini Bapak. Lumawi abdi teh tos lami di tadi di dieu Pak. Kawitna mah abdi bade sadayana ka dieu teh sareng muhun di ditu sareng indungna barudak. Terus kumaha? Raksa Art Production. Janten maksud orang kumaha maksud datang ka dieu maksud urang beulah aya maksud ti Bah teh. Maksud abdi ti Sodong. Saya nyaho ti Sodong. Maksud batuk. Pak. Abdi teh janten kajurungan. Kubudak. Oh. Bapak tos aku nguninga. Ahmad. Abdi Pak. Saya teu bisa nyarita naon-naon. Anjeun teu perlu ngutarakeun naon rupa pamaksudan, waktu geus beak cukup. Pintu terbuka, jalan lebar, boleh pulang. Ya. Yeah. Bapak. Neng, Bapak rek uih. Sanya naon rupa maksud tujuan Bapak encan bisa tepi ka kedalkeun ngan ukur nepi ka lemahna jero hati. Tapi tina kituna teu bisa ngagamarkeun. Kasedih jeung kapeuri Bapak. Bapaknya Kak Taryat. Bapak teu aya kesempatan keur ngomong di dieu. Pak, sanajan aya kesempatan, Sri bisa amanat naon rupa kejadian di imah ieu ulah ditepikeun ka Kang Taryat. Percaya Bapak moal. Yuk. Mangga. Wilujeng salam ka Kang Taryat. Iya. Paribasa urang kampung babasan urang sisi kecap Purwakanti nyeri beheung sosong itu. Mak ngerasa cangkel Bapak teh. Geus sakieu ampir rek peuting can balik keneh mah. Naon jadi halanganana? Padahal mah teu kudu hese mangan uku nyarita nanyaan ngalamar. Ditarima syukur henteu lain milik. Lain titis tulis takdir diri abdi nasib meureun kudu kawin ka Sri. Ulah sok kaluarikeun ari ka kolot. Kolot mah tara rusuh cara urang. Aya paribasa rusuh pangajak nafsu gancang pangajak setan kanikmatan aku pelan-pelan nu karasa mah.
Rek naon kudu rubah tribut. Ku pelan jadi karasa nikmatna maksud. Karasa nikmatna carita cek istilah barudak ngora teh meresap ke dalam sukma kulara. Kitu teh. Tapi mah ragu-ragu karyat sok sieun aya hiji peristiwa anu terjadi menimpa karena pribadi Bapak. Percaya Bapak maneh mah tara manggih wibirang, tara aya nu nyarekan, tara manggih peuih nya ge jelema teu boga. Sabab cukup ku nyam-kenyemna bisa asihan di gampeanana. Moal. Sing percaya ya. Moal. Tapi kekeh Bu. Lamun ayeuna bisa nyawang bahan kapihareupeun kira-kira abdi bisa rumah tangga laki rabi jeung manehanana. Teu bisa ngadongengkeun masalah kapihareupeunana masih lagi sieun yan. Sieun sok resep ngadongeng, masna yaga, rungakeun isu arep dongeng apa sarakawi. Teu bisa ibu mah. Teu. Ari Jodopati mah teu kitu lagi lain kahayang urang, lain naon kitu, lain diparengkeun ku urang. Urang ngan ukur ngabogaan kahayang, angin Gusti anu sifat belas asih. Kitu sanyana. Ning tumpah maneh. Bapak, ya. Abdi bunga ningali Bapak datang. Tadi mah abdi telah mencara mega mah angke beruek cedem sarapi hujanan. Tapi Bapak geus datang mengadak-ngadak lir upama pi hujanan kasing raikeun ku angin Pak. Caang padang narawangan cahayana kasuklakna kasiklukna. Hati abdi bunga Pak. Bagja boga Bapak teh sanajan teu dititah tapi hideung Bapak pikeun nepungkeun antara si jalan ieu ka jalan itu. Bapak teh hiji jembatan pikeun kamakmuran abdi jeung kabahagiaan rumah tangga jeung manehanana. Gus. Mak. Abdi apana? Diuk mah. Ya cai. Kenela. Wareg mun ditu suguhana. Alhamdulillah. Jeruk. Kopi es. Anu eta geuning ngagolak ngabudah teuing naon. Da ngerenyem kana letahna teh. Tidak Bapak ge di ditu. Kepatu Bapak ge kieu yo. Bapak abdi teh sabar. Coba riwayatkeun sadatangna Bapak ka hiji tempat anu ku Bapak dipika aing sarta dipika serap. Sarta geus datang ka ditu sakumaha pisan Bapak nah ditarima ku dua pandangan Bapak nata atawa ditampik ditolak atawa mere alasan anu bakal kaharti. Abdi hayang terang Pak. Karya Bapak mineng nyaritakeun kanyaah Bapak kalau jadi anak leuwih ti nyaah ka nyawana sorangan. Nya Pak. Lanjut. Lamun ngagugu kana kaerak ka inggis jeung ka sieun, karek tepi ka tungtung jalan aspal belah dieu ningali ku pantona besi. Hateup imah anu sakitu agringna dicet warna-wari di hareupna kekembangan kaya ning sedep malam dahlia mawar jeung malati. Belah kenca aya kulah luhureun kulah aya tarate. Katingali aya gambar manuk babanguan anu keur nangtung. Belah katuhu katingali ku Bapak hiji pataman anu endah dihias ku warna-warni kekembangan oge. Bapak ngarandeg teu bisa injit ngan ukur duana panon anu dipencerongkeun kana kaendahan eta pataman jeung imah. Malah Bapak teh rei kesang bijil tina tarangan segnapas tur nyoroh sod leungeun ngaloper. Bapak teu wani pikeun cak eta tembok sarta asup ka imah. Malah karapna cek nafsu mah hate teh ngajak balik deui. Tapi suku ngajak hanyat jeung ieu pangjulung ti maneh pribadi. Ieu nyaahna kolot ka anak. Teteh anu jalan teh anu ka belah kenca teh ya. Cicing heula. Bapak terus dirinya ngalengkakeun suku nete dina hamalan kahiji kadua nepi ka katilu. Geuning aya tangkal kayu besi. Katingali anu ngarunggun. Sadatang-datang ka jero Bapak diaku ku pembantu geek diuk dina kursi anu hipu make per nepi ka ngampul Bapak kalu. Karek geek diuk geleyer anu mawacai teh teu make baki henteu dijingjing, make rorodaan da maju geuning mun di urang mah kikipingna ku tangkal kalapa. Dudud datang make rorodaan sok dituna kuehna kueh kaleng. Henteu cara di urang cukup ku ulen sampeu. Di dinya mah kueh toko teh yakin aya. Anu cek urang mah disebut barang-barang antik, cek maehana mah barang-barang bintang.
Gemreng kalengna dibukakeun sok ditunda dina meja. Sarta taplakna kacirikeun di bordel ku warna-warni merak gibing nu katingal. Song udud diteureun udud Hitler asana poho deui. Bapak Cicing pembantu Leos Init nyusulan Panata. Jangka 5 menit bapak keur ngahuleung kurunyung piminantueun. Sri ngarangku kana lakunan bapak. Sarta ngecelak cipanona malah aya ge kabawa rasa nyaahna ka pasoran. Kalawan Sri anu ngasongan cai. Tina meja rakak dicekek. Song diasongkeun kana baham bapak. Eueut Pak, kecap manehanna bari sora anu dumarida panon seket anu mencong. Lain panon tetep geget. Dedeh bogoh tapi panon tetep kanya cacak baringan ukur kapimit tohaeun kitu ge encan tangtu geus bisa ngebrehkeun pamerdi hatina pamen tak rasana. Lajeng kumaha Pak pribadi Panata abdi hayang geureuh nyaho Pak. Sri tidinya keluar ini bapak ngahuleung ngaragamunna ngolohok ke Mangkadu. Tidak Cicing panon teh reet karena tembok belah kenca aya gambar gunung alus teh pakai tangkal kalapa tangkal jabe ke angin keun. Ngaret bapak ka belah kulon pot kemang anu berenel kayana warna-warni sedap malam ermawar malati jeung sajabana. Duh Gusti nu Maha Suci naha dibedakeun nasib kuring jeung jalma-jalma anu sejen. Geuning batur mah hirupna teh mewah salieuk beh duitna numpuk hartana sadia buncir leuit gede imah harta bandak buruk di jeruk bro dipantok ngalayah di tengah imah. Nah ari hirup kuring pantar kieu seuseut seat keur mangih dangu. Bapak Cicing selangsang kana irung aya nu ngaliwat seungit minyak. Karasa ku bapak rasana cinta luar biasa. Cinta kana harta keur batur, cinta kana kamiskinan keur batur. Tegung silila jol Panata teh datang ngarangkul ka bapak luar biasa. Bapak Panata ngarangkul ka bapak Pak. Panata ngarangkul ka bapak sarta nyium kana pipi 2 kali terus sasalaman. Malah nyebut lagi ka bapak henteu Pak Ahmad. Besan? Saur Panata. Oh, ari kitu mah atuh bener Panata teh jelema anu luhur budina. Cicing heula Bu. Sarta tuluy Panata nyarita. Masalah jodoh pati bagja cilaka lain bana manusia angin pangersa yang mahalinowi Gusti anu Maha Suci anu sifat kuasa. Panglamar hidup diterima. Ngan can bisa nangtukeun pikeun kawin tanggal poe tahun jeung bulan. Maksud Panata rupina kieu Pak. Masalah tanggal bulan jeung tahun tergantung kange kana pribadi abdi jeung Sri. Bapak teu nyaho. Nganukur Panata bisa nyaritakeun narima kana panglamar. Nyahoan urang miskin Pak. Nyahoan urang miskin balangsak. Tapi manehna nyarita kemiskinan teu dituntut ka balangsakan teu dipentah. Anu penting rumah tangga bener jeung jujur. Tuluy bapak di jamu dahar di meja makan anu kacirikeun permekana beureum. Korsina kursi jok. Dahar jeung pibesanan awewe, pibesanan laki. Bari suka bunga yakin bapak diterima dengan hormat panglamar serta kasukaan pinuju kabagjaan. Ya horeng ari milik. Abongnya asup kana paribasa. Anu dipikasieun ti kamari. Anu dipika gigis ti kahalanganana. Maklum tina jelema teu boga ka jelema beunghar mah. Tapi akhirna geni anu sakitu ikhlas relana. Sarta sadia pikeun narima pinuh kabagjaan jeung kabahagiaan utama. Duh. Hese neangan hiji tangtungan pamadegan lalaki saperti Panata jeung Ibu Nata cacak jalma salieuk beh bisa nangtukeun hirup pikeun kajang miskin. Ku aya kitu. Ayeuna keur hidup karyat ti sempet ayeuna kareup sing ati-ati dina sagala tekad laku lampah jeung langka. Ulah neangan pikecewaeun pikeun di pihak Panata. Sangkan hidup ngeunah bagja bisa laksana kapiduriat harmonis laki rabi jeung bisa bahagia dina hirup rumah tangga jeung Sri. Taina kulantaran waktu geus sakieu peutingna geus kadenge sora uncuy ngaleungleuk di luar yang sora agaan. Dina hiji waktu engke tangtu aja hiji peristiwa anu bakal datang anjeun sing kuat nyangga peristiwana jung aya negara sare kalawan bawa
ieu berita keyakinan ti Bapa serta kepastian pikeun kabagjaan anu utama maneh. Raksaat Production. Masih inget karena si siniran, tapi akan sumpah lain cinta hobi karena si siniran. Tapi lamun baheula keur masa-masa kaliwat, sok aya si siniran lain ban-ban, lain pacing, lain campaka kuduna. Lain babad, lain tanding, lain kaakang kuduna Sri. Jalma anu heureut pakeun pungsat pahan lieu eueuh ragap tanya. Kang Karyat. Pas sore ieu karasana asa bunga. Jeung hate teh manilenglang cara langit nu belah wetan. Kang. Tu tingali ku akang ti dieu katempo. Cahaya layung anu keur mejirna moncorong. Sarangeng anu biasana mekar ayeuna kuncup da puguh lain waktuna. Abdi bunga lamun akang aya. Tos damang akang batu. Acan puguh nepi ka poe ieu. Kang Karyat. Sri. Baheula abdi janji disemet ayeuna ka hareup moal janji deui cukup baheula sakali. Moal aya kamajaya anu turun ti langit kajabat ti akang. Moal aya Dewi Ratih nu panggadena iwal ti Sri. Kang, lamun urang geus kawin, akang hayang boga anak sabaraha hiji, Kang? Urang mah ngalukur ngebogan kahayang, anak mah teu kudu loba, 2 ge cukup. Awewe lalaki, asa simpati, satia ngawaro ka kolot. Kang, henteu kaabotan lamun Sri rek milu ngagoledag dina lahunan akang. Kabagjaan anu utama. Sok. Maaf. Sri rek milu sale. Lain sare meureun. Nya rek milu sale dina lahunan akang. Dug. Kunaon geuning dikedengan ku Sri sukuna teu oyak-oyak. Juga kumaha Kang Wada sok kitu nepi ka titingkueun lain angtu teh. Hese. Kang. Usapan atuh tarang Sri. Usapan atuh tarang Sri. Sok. Oh. Karasa lemesna tarang anjeun Sri. Cara lemesna. Cara lemesna hati akang cinta ka anjeun. Lamun Sri jadi lautna. Akang dek jadi lautna. Lamun Sri jadi bintang. Akang rek jadi cahang cahayana. Lamun Sri jadi lalap. Akang rek jadi samalna. Bagja akang moga pamajikan ka anjeun iraha atuh urang kawin teh Sri. Da tuang rama mah geus sakitu rujukeunana. Boga minantu ka akang. Nya kantun ngantos waktos anu ditangtukeun ke tangtos ku Sri dipasian waktos deui. Sri. Sri, itu Bapak.
Oh, Bapak, Cicing dirinya. Kenaon? Bapak, abdi keur Teu ngawalkan kecap bapak. Sabaraha kali bapak nyarita. Iya pisalakieun deh. Iya nu kapicang-cang beurang peuting. Kaya. Abdi Pak. Saperti mana jelema miskin, balangsak malat, gampang ngobogohan jeung anak dewek, baju heula taganti si antong si ajar umat kitu. Bapak, Kang Karyat. Karya, mana yang nyaho ka urang? Sok ngomong, nyaho ka urang? Abdi terang, Pak. Saha? Bapak Nata, nyaho martabat aing jelema beunghar? Salieur be sakota ieu aing pangbeungharna. Mana ge sayang ka anak urang si miskin balangsak. Masyarakat. Kang Karyat. Ayo, Sri, tuturkeun Bapak. Lalu mana teh balik diajak 2 menit. Ingat. Kang Karyat. Naon anu geus terjadi? Sri hampura. Sri teu bisa nyaritana naon. Sri, hirup keur akang po ieu geus eueuh deui paedah. Segala rupa anu geus kajadian. Ngarukur cimata anu jage gantina. Sri, turutkeun kecap Bapak, tong milih saaki saperti akang jelema anu heureutpakeun. Sanajan akang cinta gede sarta pinuh rasa kadeudeuh anu kudu diganti ku kecelakna Cipanon poe ieu. Kang Karyat, entong luas gitu akang ka abdi. Akang luas. Sri, kuatkan iman. Sanajan leuwih ti kitu, akang disiksa dicarekan, jadi persoalan. Jung tuturkeun heula Bapak. Tapi Kang Karyat ulah ka mana-mana. Cicing wae di imah, ke Sri kan itu. Akang mah ka mana-mana. Eueuh pisan pikeun leumpah. Kang Karyat. Sri. Jung, tuturkeun Bapak. Akang baheula kungsi nyarita na atuh make hayang ka akang. Jeung akang sorangan atuhna make hayang ka nu lain-lain. Anu akibatna bakal pangjung tungara sangsara saperti kieu. Jung. Kang Karyat, sakali deui ti Sri ulah ka mana-mana. Sri tang tuh bakal datang ka ditu. Raksa Art Production.